أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم loba jelema nu muriang parah dokter ieu ahli hikmat ieu kiai ieu teu cager-cager. Nah meureun aya sesuatu di dirina sedekah jadi cager teu saeutik teh jelema nu kos kitu entah tadi da ieu pusing bae boga permasalahan teh anggeus pusing bae geus ka dieu geus ka ditu geus wirid itu tapi tetep bae pusing bae sedekah cager. Urang mah teu percaya sih cenah kiai ya kunaon hiji awak di garuse bae maju nomor kadua puyeng bae penyakit ka dokter mah geus ditek dokter eueuh panyakitan geus dirongsen sagala geus di USG masih mah atuh meunan hamil geus cenah kiai ieu teu cager obat oh geus beat teh geus kitu mah sedekah ya geus sedekah insyaallah ku sedekah mah dengan ayat ieu tutahhiruhum wa tuzakkihim biha ke didoakeun lah datang ai dihareupeun mah datang ka imam kiai mah kos kitu cek cenah teh nya kunaon aing mental jampe ka nyana minta didoakeun kita sedekah dasarna teh mah kiai bloon kita sedekah teh bloon bedak ya Allah ya Rabbi aya jelema nyel pelit makan jelema pelit mah bakal didaroakeun teu beres ku batur. Ingat ka dongeng abah bae dongeng abah teh akan aya jelema boga gudang barang sok dipalingan bae ku jelema teh geus ka ahli hikmat geus make herder geus dipalingan keneh bae tah ieu kumaha ieu carana bebejakan ka abah ieu jadi ieu kula masyaallah boga gudang-gudang tuh barang dipalingan teh beres ya Allah ya Rabbi geus make centeng satpam herder tapi tetep bae maling bisaan biasa cagen geus deui kos kitu mah ulah deui cara sedekah bae sedekahna ka dinya bae ka urang dinya sedekah insyaallah mah toh kiai kurang kumaha teh ih hayu geura ge sedekah insyaallah mah dilaksanakeun da kujana sedekah kayak saminggu deui ka dieu sedekah bener bae hebat. Nah jelema datang da dek maling sianya dek maling nu pahajinya ya goblok lamun sia dek maling ya aing padahal ditanteu naon henteu padahal mah ngadibereni samsu doang tapi kan kabeuli eta jelema awas ya geura maling nu pahaji ye aing kalang dadana dititah henteu naon henteu ta sedekah teh manjur tah mah kabur atuh deuk maling teh meunang 2 poe kadinya deui aya deuk maling teh sia deuk ka mana sia lontar-lontor kadinya deuk naik sia ka luhur jalan tukang deuk malingnya goblok sia yo ye aing tatanggana ye lamun sia deuk maling kadinya jeung aing sia tarungna teh cak pamalingan pun jadi kos kieu teh ye tuh, itu gara-gara sedekah. Coba lamun teu sedekah, sedekah mana maling, taling abak. Eta sedekah teh kos kitu, taling. Enggak sanggup jawab aing. Emang kunaon si pelit. Eta sedekah teh nyat paman sorangan. Eta abah teh dongeng abah teh bojah kaharti kan urang ku logika kaharti. Lamun pelit eta mah sok inget ka dongeng Gus Dur deui bae. Ada Gus. Kiai keur di pondokna teh kan keur di pondokna teh nyana babarengan ku hari geus masing-masing di imah. Geus masing-masing di imah ku hari silaturahmi kan hangat tah.
pada geus jadi kiai. Wow, badotang pelukan. Alhamdulillah. Kumaha cerita alhamdulillah urang bisa magahan ngaji kieu. Geus, wah usul ka balik teh cenah. Mun naon karang meuli hulu embe. Meuli hulu embe langsung diopor masa kalia. Oh, dah. Diangsongkeun ka dinya 2 hulu embe 2. Dahar barang. Kan santrina teh neulekeun memangnya hulu beak gitu kan. Santri nu mawaanana pasti segera ceuli da wae. Kan eta kiai teh bari kieu baru susurian teh ngaranna ge atuh babaturan mondok. Ayo dar wah itu polona. Mungguna cek eta ieu. Inti bae ku santrina aya meureun opatan mata santri kieu. Tahar gua ngobrol deui. Terus cenah ngomong ceulina mah moal di dahar meureun ya. Bagian urang nu mawaan geus. Kayak ngobrol tuh. Endahan nawaran, teh ceulina teh ngeunah. Aduh. Cak santri ditawarkeun. Ceuli dah, oh ieu urang impuk. Oh bener. Biak deh ceulina. Geus beat tempel badi teh kan teh loba dagingannya. Meureun daging eta mah henteu. Tah ieu teh dagingna teh dibelahkeun, dibalikeun deh. Oh, cak santri teh beak kabah. Jangan kurangnya. Nyana di luar sini toel goblok cantik tolol di ongkoh. Sini toel urang teh kebagian sakit. Geus diintip baru uprek teh atuh dahar sono pantal mah. Dahar sono babaturan di pondok atuh bari gegara di kiai. Datang ka dinya. Lain sadahar-daharna pantal mah sono. Gembul atuh sono mah pan. Dahar. Nyanang harewas letahna mah moal. Berarti urang kebagian letah. 2 urang 2 aduh bantu geus pikiran aja. Dibukakeun. Dikitukeun tah letahna tah lagi. Oh, ditarik. Cak santri. Beak kabeh. Beak dibulak-balik tinggal tulang doang. Aduh, orang kebagian caina. Caina diangkat. Aduh, nasi. Tah, Gus Dur balaina naon? Nyana mah kos kitu tah. Di tukang kumaha teh cak santrina, dasar kiai parlit cenah teh. Murid ge ka kiai ngadoakeun teu bedas ka pelit. Eta pan murid ka guruna eta. Parlit kabeh ge. Beak kabeh jeung cai-caina teh cenah teh. Tah eta Gus Dur bisaan. Murid ge tetep ka guruna ngadoakeun pelit bae. Kurasaan pelit jadi teu ngadoakeun bagus. Tah mantak ge ulah urang lamun dahar-dahar ieu sanu mawaan da atuh pasingkeun jeung mawaanan. Yo urang lamun ngadahar kadu teh teh ulah deuk beakun kabeh ieu bapan si eta mah. Si eta mah jurig ge ngadoakeun teu beres. Jurig ngadoakeun teu beres. Tama kos ngadahar lauk jeung huluna cak meng teh ku galedeg gitu. Ujak aingan sakali cak meng. Itu mah datang ka kuari, larang sadang hirupna nya kos kitu. Ujang baturan saeutik-eutikan. Wayahna. Geus atuh urang mun kado tah. Oh, ieu nu mawaana saha ieu? 3-4 nyamplung mah pikeun. Urang ngadahar ulu embe. Oh atuh, ai letah-letah naon pikeun gitu. Bawaan tah ka ditu tah. Aya keneh. Pan bawaan keneh nyana geuna. Pelit ceuk teh. Tak eta. Jadi eta sodakoh teh sodakoh Masya Allah nyat taman urang. Sodakoh nyat taman urang kan jadi kumaha ge. B. Eta kodongeng Ki Asad kan Ki Asad eta kapan murid ke Khalil. Eta kumaha gitu. Di masjid rame naon? Rame leungit sendal bae asal Jumat tarurun leungit sendal asal Jumat tarurun leungit sendal. Wah bebejakan ka kiai urusan kos kitu bebeja ka kiai. Atuh urusan sendal makan kiai ge kadang-kadang leungit kunaon bebeja ka kiai atuh. Ini mah teu bebeja ka kiai bae. Jadi kudu leungit sendal ieu mangkana ieu di lokasi kiai cek nya teh nu kumaha ieu cek kiai teh puguai ge leungit goblok ya. Kunaon bebeja ka aing. Tapi kan teu kitu kiai mah tetep we cek nya ge urang tarekahan lah. Urang taregan ngintip ieu ngintip itu tetep be di palingan keneh wa deui cek asal teh gengna ku aing kudu
Aya geng di dieu geng pamalingan. Ari panggil bere rokok. Panggil deui bere rokok deui. Bere duit kadang-kadang. Cak geng teh bager amat teh kiainya. Masyaallah. Ngomongnya nih, Kiai, barangkali ada kerjaan buat saya. Oh, enggak ada lah. Kalau mau mah tuh, kalau hari Jumat di sini banyak yang hilang sendal. Coba di situ. Jadi satpam dah, enggak usah sholat Jumat dah di situ mah dah. Satpamim aja dah. Udah tenang, nyana enggak rasa bunga kan, menang mandat ti Kiai. Paling anu maling anak buah aing cek cenah teh. Tah, eta langsung jadi satpam nyana di dinya. Atau emang pamalingan lagi anak buahnya anak kabeh aman kunaon eta di Samsu doa bere aman Masya Allah kebelah dieuna sajumpah 2 Jumat 3 Jumat nyana kieu bae di hareupeun masjid teh jadi satpam nyana mikir sorangan cek nyana di satpaman kan lain kiai bae tukang beca tukang toge tukang manja aing eleh punya anak ai sendal tukang beca ku aing di satpaman aing teh salat Jumat goblok ya aing mikir sorangan nya. Mikir sorangan. Akhirnya kan cenah bebeja ka kiai deui. Saya sekarang mau salat Jumat. Itu ntar sendal siapa yang nyatpamin? Cek Hasan teh. Udah enggak usah, cenah teh sekalian situ beblokot dah. Ya enggak, saya mau salat Jumat Pak Kiai. Ntar sendal siapa? Ntar banyak yang maling lagi. Ntar ada anak buah saya dah. Iya terserah kalau gitu mah mandat kasih siapa? Kasih anak buah. Jadi dengan anak buah, gua mau sholat Jumat nih. Bos mau sholat Jumat? Iya. Atuh gak jadi geng lagi bos. Masa geng sholat Jumat? Jangan banyak omong loh. Udah, awas tuh ya, sendal gua tuh awas. Yang terutama sendal gua. Ya, sama sendal kiai, sama yang lain mas bodoh dah. Awas loh ya. Kalau kedengeran ada yang kecolongan, lu yang gua babet. Waduh. Akhirnya si geng sholat Jumat Allah Akbar biasa sholat Jumat berikutnya sholat Jumat cak itu anu ditita teh sia aing teh kapan geng kene manja aing titah nyat paman sendal geng aing goblok bari atuh aing maning sholat Jumat cak cenah teh dari bare kos kieu mah enggak saya sholat Jumat bebe jak geng gua mau sholat Jumat entar sendal biarin lah pokoknya mah enggak akan hilang yang nyolong gua kita. Sial, biasaan ke Hasan eta masyaallah mata waliullah eta Ki Hasan mah. Atuh salat Jumat kabeh cek kiai eta. Entar kalau pada salat Jumat ini siapa itu yang nyatpamin? Enggak lah, udah enggak akan hilang. Emang kan kiai ge geus nyahoeun ieu padahal mah enggak ada dijamin dah mas saya dah. Geus nyahoeun cek kiai sia ieu. Eta lawan ieu keur carita sedekah. Inu kakak harti kurang bae ku kaharti kurang bae sedekah. Je nu mantap kaji pendi di Mekah lagi sendal deui di dieuna malingan sendal bae. Asal ka masjid ini sendal asal ka masjid bohewel ieu lagi aya diajak balik lagi moal cenah geus kieu bae emang kunaon sendal leungit deui bae cenah. Aju kunaon teu kuat cenah panas. Ya rasakeun. Di dina malingan sendal bae atuh kabawa ka Mekah atuh ai kula makan merean sendal atuh itu anakan sendal anakan kok jadi 2 ya sendal tuh jadi 3 sendal Masya Allah heran ieu zaman abah bae zaman abah ka Mekah babarengan keluarga kabeh aju pan baheula mah di luarin Masjidil Haram aya paranti sendal diasupkeun ka plastik ditaliat kula nu nalianana sekeluarga kabeh bangsa jeung nu sejen-sejen lah dihicikeun teundeun di dinya beres urang keluar dibuka teu robah eta teh teu robah plastikna eta talina ge kos kitu nya kula buka eueuh hiji pancen eueuh eta teu kaharti eta ye teu malaikat menyulusup ka jero bisan. Abah dari bae abah teh. Tah mari bejakeun lah. Sia deui ke. Sedekah ya masyaallah luar biasa. Bedas sedekah mah. Encan di akhirat, tiba heula di dunia bae tah bedas sedekah. Nah ieu
khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Cokot ku anjeun Muhammad dina harta-harta eta sahabat anu tadi manehanana tobat hayang ditarima tobatna. Cokot jadikeun sedekah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha anu bakal ngabersihan jeung nyucikeun ka dirina. Cokot ku Kangjeng Nabi seperti luna wa tasaddaqa biha ku Kangjeng Nabi disodaqakeun wa sholli alaihim Kangjeng Nabi ngadoakeun ka aranjeunana beuh inna sholataka sakanul lahum. Lantaran doa anjeun teh Muhammad ngajadikeun ketenangan, ngajadikeun rahmat wakilat tumakninatu, ngajadikeun tenang. Sebab naon? Ku doa Kangjeng Nabi teh biqabuli taubatihim, diterima tobatna endeu kumaha teh senang. Wallahu sami'un, Gusti Allah Maha ngarungu, alimun maha uninga. Kajenteung kumaha ge urang ieu sejuta kali dosa, ai urang babalik ba Allah Maha uninga. Maha ngarungu, ulah sia-sia rahmat Allah mah gede. Dek babari hayang ditarima tobat teh urang teh beda-beda jalan hungkul, aya nu ku ngaji, aya nu ku sedekah, aya anu ku bantuan, aya anu terus betafakur. Allah nyieun jalan bagi jelema anu endek ditarima tobatna beda-beda. Aya anu geus kieu bela aing geus moal ka mamana, aing ngaji bae lah tobat ka Gusti Allah, eta teh jalan tobat. Anu dibere daek manahanana hudang we ti peuting salat tahajud maca sholawat jalan tobat. Aya anu hayeula aing keur ngora ieu da harta aing loba ieu bae sugan aing mah ieu ja ibadah nu sejen teu bisa sedekah jalan tobat macem-macem jalan tobat. Masya Allah. Aya anu tengah haja, aya anu tobat tengah haja. Tengah haja tobat teh tengah haja. Ongkos kieu. Aya kiai kitu diundang muludah. Kiai diundang muludah. Diharapnya na numpakna kieu dibuka kopiahna. Karena aja bari nyantai we. 9 sampai 10 lah lewat kota barang datang ke lampu merah ayo WTS Pak bos boleh nggak saya ikut? Boleh katanya naik ya, naik ya, barangkali bapak butuh teman semalam ini saya siap untuk menemani bapak. Oke. Kiai na hebat ya. Kiai na potongan pudoli meureun ieu mah ya. Oke, ayo. Ngobrol di mana nanti kita malam ini cek mana? Ya terserah mau di mana ya nggak apa-apa. Aju kiai na make kopiah, aju make sorban. Jicek wetes, jieu banyak kiai. Salah aing cek. Ini bapak kiai ya? Ya mungkin. Enggak saya turun aja di sini turun. Enggak boleh. Temenin saya sampai semalam ini. Enggak, saya turun aja turun. Jangan. Pak Kiai mau kemana? Muludan. Ya saya turun aja. WTS ke bawah. Di jalan kayak gitu saya turun. Jangan ikut aja muludan. Ntar habis muludan baru kita cari hotel. Enggak. Kayaknya jihate namanya kiai ke hotel. Enggak saya turun sini. Jangan. Udah ikut aja muludan dulu, ikut dulu. Saya kan nggak pakai jilbab, saya pinjemin. Gampang jilbab mah. Sorban saya juga bisa. Ini suka geter-geter wetes. Saraing muludan. Datang ke tempat muludan. Atau kiai itu kan minjem. Bu sini, kenapa? Ini minjem heula jilbab ye, ibu nyai tinggalin jilbabna. Oh iya. Beres ya. Tuh pakai jilbab. Waduh, waktu wetes. Kan gesadang dan wetes. Cambrok. Nyawa saya cambrok.
Atuh pakai jilbab, kabaran ada gelis. WTS na, bajuna rada rapi. Yes. Turun kiai na, pajar pamajikan kiai kan. Wah, disambut ya anak. Diciuman ul bolak-balik. Atuh ibu nyai, ibu kiai maksudna, ibu kiai alhamdulillah. Jarang-jarang kiai bawa istri baru kali ini. Kiai itu menyumbai kiai ya akan Gusiata. Langsung di forum bawah lah. Langsung kan misah tempatnya, ibunya ini dalam aja. Iya dalam. Boh, di jero antri Jerman Nusa Salaman tinggal WTS. Aduh, aing jadi kosnya cak jana ieu. Sial kiai goblok cak jana. Di hatena. Atuh terus atuh karena ke ibu kiai atuh dihormat atuh. Boh, segala susu, segala kopi kanaon kahayang, tapi nyana teu jembar. Lantaran hatena kan lain muludan jana mah. Aing jadi kosi sakit. Terus bae dihormat muludan lah biasa. Kiai teh nyaritakeun dina muludanana nyaritakeun zaman jahiliyah kan. Zaman jahiliyah teh loba WTS. Terus loba pezinah nyana terus menyimak cerik nyana didinya. Terus ieu nan ditoel ku jamaah. Ibunya kok nangis. Kunaon nangis? Teu nanaon. Sedih, ibu nyai sedih. Ngedengi suami ngomong kok gitu sedih. Ya Allah, ya Rabbi. Atuh kabeh kita nu hadir di dirinya cerik. Nyerikan ibu nyai. Cerik kabehan. Masya Allah, salok kasih eta cerik kabehan. Ini di luar. Kunaon sih carerik? Ibu nyai nanganekeun suamina cerik. Atuh manya cenah urang teh cerik. Cerik deui kabeh. Masya Allah. Tinggal eta WTS bingung goblok cek cenah teh. Aing dicengcerikan ku kabehan. Selesai ceramah beres langsung kan balik terus bebeja tanu diinjeman jilbabnya bawa aja cek cenah teh. Enggak usah dikembalikan. Oh iya terima kasih cek ya udah. Ya pakai nyai cek cenah teh. Bagi kasinggung bae nyana. Oh uduk naik ka mobil ge Nusa Salaman kanyana. Bat. Datang ka jero kieu. Terus mau turun di mana? Cek kiai teh. Ikut. Jangan ikut cek kiai. Di rumah ada mbok saya. Kiai bingung nurun ke tadi, yang turun diulah. Kuariman dek turun bungen. Wah bahaya cek kiai. Cek kiainya WTS nih Pak. Waduh. Akhirnya dia omongan saya itu menang mah cek ngana tetep kuda turun lagi. Turun diberi berkat. Bere deh duit ala kadar. Balik ceri. WTS kieu beanya ada di markas jana. Kalau bari tipe 3 daharan cau berkah. Cau berkat, sangu berkat terus ya neuleuh nya dibere duit aya meureun 1 juta mata ku kiai teh ngalamun langsung tekad Gusti ya Allah ya Rabbi horenganan jelema mulya teh kos kitu cek cenah aing ieu teu kanyahoan teu nyaho aing WTS di cariuman ku kabeh leungeun aing dibulak-balik cek cenah teh aing pajar ibu kiai geus detik kiai aing tobat ka Gusti Allah ngadi-ngadengek pantai ceramahna ceramah kiai di zaman jahiliyah teh ya Allah ya Rabbi abdi tobat ti ayeuna moal deui abdi ngalakukeun kos kieu horenganan masyaallah karim jauh jeung kehidupan abdi eta teu kanyahoan tah teu karasa tah tobat teh kan teu ngahajat tah gara-gara ngagoda kiai mantak ge goda kiai kabablasan sia tambah deres kiai du digoda anak wali harus model si eta
Artinya hayang digoda. Masya Allah. Tapi naon eta keur carita hikmahna dibere duitnya na kikian ya Allah ya Rabb. Ieu nu biasana menang duit teh lain hasil tapi ieu menang duit ya Allah ya Rabbi caknya mudah-mudahan ku duit ieu bisa kaula ngalaksanakeun ibadah tobat di sedekah dibere berkat. Sedekah eta. Haju beda menang ya Nabi salam kapan eta mah lain sambarangan cauna ge. Ye atuh caunang muludan makan lain deui ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika eta kan asup ka cau atuh kan aya sinar asup ka dinya set aja didaharkan ke urang Masya Allah seger daharkan ke anak urang seger anak urang anak urang isuk-isuk ya Nabi salam ya Rasul hai siapa yang habis salam emang ngilu muludan henteu cek cenah kok kasurupan ya Nabi salam sau kasurupannya Nabi salam teh budak penang berkat manfaatna geus ulah didengekeun Muhammadiyah sekarang itu tah manfaatna Masya Allah ay anakna kasurupan ya Nabi salamnya Nabi ay bapana atas muludan teu subuh niatna teu beres tah ieu sedekah kecerita bab sedekah kamangfaatanna Masya Allah ti mimiti gudang tadi datang ke WTS tadi di sedekahan mah ya Allah ya Rabbi geng anu diberean bae terus taluk datang kanjana salat Jumat terus-terusan tobat neuk nobatkeun jelema teh ulah dinasehatan hungkul sedekah anak urang ge lunakna ge geura ge diberean saya tak bah cenah hayang meuli HP beli tah sia boleh carekan geus menang 2 poe deui hayang meuli HP deui sia beli deui tah sia jang ceuli sia tah HP sia antingkeun di Celisia beli deui teh irung HP-an kayaknya kieu aing we cenah mabok HP mah ieu mah abah aing cenah bangun marahin amat lah geus mau HP daripada dicarekan mending belean aya belean Masya Allah loba dongeng-dongeng ku sedekah maluluh geus eta mah komo tah lamun awewe anu tadi ditanya ngajebris teh neng ka mana tuh nyatanya kos boga beungeut bae insyaallah ya Allah ulah dimarah coba isuk sekali deui neng balik neng je gaca ya Allah Masya Allah ulah yes beli apel 5 kilo pangkirimkeun ka ditu dijakeun dipepen gitu Assalamualaikum salam nana tak apel bisa pepen nana pen pondok tenda di lawang ambo di lawang heula kebel-kebel nggak tunggaran di kadaharan cokot kan dan 3 poe jeruk 5 kilo 10 Assalamualaikum itu saya dipepen naon eta jeruk bawa ke jeruk boleh je ate mah gua gitu ku sedekah mah lunak cenah ge ya Allah ya Rabbi lewat ge neng di mana teh pabrik deres kan ngajawab bari meuceun-meuceun beungeut ge ngajawab kamari mah ngaca enak mana iku mah pabrik gitu tah geus aya soraan kan kuari mah nah pokoknya aku bajingan mah beunang bae naon ge sedekah maksudna keur carita sedekah awewe hese kumaha bae ge je komo awena kanyahoan hayang motor bawakeun motor teh bisi di ka mamana pake bae kitu pake bejakeun ka ditu tutur Assalamualaikum nanda motor tisa dipepen maksudna naon bisi di ka mana ieu pake bae ji maksudna dibikeun teh naon henteu ieu mah pake bae heula teh jaritakeun kos kitu tah konsina tah STNK-na ya lagi kan kieu bager amatnya bager ai beungeut teu sabaraha cenah bager
tah kan boga gitu tah itu kasep tapi cak kurang bager tapi sih mah aya dibandingkeun ku urang beungeut mah ieu mah beungeut perang gitu. Tapi bager tah mulai gitu. Nah, kapanggih. Neng di mana? Pabrik. Emang mah mana dina jeung kenal gitu dah. Aya tah, geus tek and jeep ngaranna. Tuh, mulai geus. Diantarkeun ku Assalamualaikum, salam ieu. Naon? Antarkeun motor pake bae. Pake bae geus ulah sieun-sieun. Oh, atuh pokona malah laki mah. Pake bae teh maksudna mah untuk merogoh hatinya kan. Tah eta sedekah babari jasa. Geus ka ditu nama masrahkeun diri. Anu tadina urang budak jana, kuari mah nyana budak urang. Kuna teh sedekah. Nu tadina daekeun bisa jadi teu daekeun. Tadina urang geus aya jalinan I love you. Cinta beuh panas ahmarana geus panjang panas. Ka tiba-tiba kuari jadi kos kieu horenganan kurang sedekah. Baheula makan disebutna mahugi. Sedekah keneh teh ge ngan bahasana kabebena mah mahugi. Sedekah eta ge sedekah juring. Ieu mah keur carita bab sedekah. Jadi ngaleuleuskeun hate. Masyaallah. Belah dituna tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Dongeng sedekah mah geng bisa jadi tobat. WTS bisa jadi tobat. Disodakohan kos gitu. Kemudian eta cikeneh nu awewe nu embungeun ku sodakoh mah bisa jadi luluh. Polisi galak ka urang, sodakohan ku urang, kerjasama jeung nyana moal daekeun angkep. 1 juta kali urang boga kasalahan moal daekeun angkep kajian kumaha ge. Urang teu make helm, aya polisi di ditu. Ya sia sugan teh saha kitu. Ulah kitu atuh di hareupeun aing mah dadah. Moal daekeun geus sedekah. Alhamdulillah. Ieu keur carita aslina khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Oh, macam urang aja sedekah muludan. Di masyarakat kanyahoa mengaji pendi cenah kunaon sedekah mulut teh lain nyokotan sedekah. Nu benci da lain saurang salembur tapi lamun urang sedekah mengaji pendi cenah mere kebo jang muludan salembur nyaho kabeh mah keur carita nyaho behelan nyokot salembur nyahoan kabeh. Demantak eta nyana kuari kos kitu teh salembur nyahuan kabeh. Kos kitu kunaon cenah kos kitu pokona mah. Eta salembur nyahuan eta sedekah. Bedas sedekah. Ya Allah, bedas sedekah lain. Lain naon gitu ngaranna lain leutik-leutik bedas. Duniana akhiratna bedas gas. Di akhirat aya jelema anu tiis batur kapanasan kok tiiseun amat eta mayungan sedekah urang waktu di dunia sebab waktu di dunia jelema kapanasan hatena kulantaran butuh dibantu ku nya jadi tiis hate di dunia bakal karasa jaga di akhirat tiis. Masya Allah mait anu di jero kubur anu loba kekurangan bisa katulungan aku sedekah bisa katulungan anakku sedekah mait ya Allah ya Rabbi bedas jasa sedekah khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim bi shalli alaihi doakeun ku anjeun Muhammad sebab doa anjeun teh sakandulahum nyieun katentreman katumaninan ya Allah wallahu sami'un alam ya'lamu anna yaqbalu taubata an ibadih. Apa katanya rawan geus ditakrir apaleun para sahabat lubana jeung para rekan bahwasanya Gusti Allah teh narima kana tobat ti para hambana
wa yakhudhu jeung narima kana sedekah-sedekahna apaleun jages dibejaan ti jem 3 keneh ku Kangjeng wa anallaha jeung sanyana Gusti Allah wa Allah at-tawwabun sangat narima tobatna terhadap hambana ar-rahim turulas asih ka hambana memantak di dia istifham litakrir tujuan daripada istifham ieu teh ngahudangkeun kana tobat ngagerakeun kana tobat jeung sedekah supaya urang kabehan secara umum daek tobat tur daek sedekah mudah-mudahan urang kabehan dibere bisa tobat tur dibere daek sedekah dibere babari sedekah sehingga ngajadikeun cukang lantaran salamet jang diri urang sedekahan diri urang sedekahan indung bapak urang sedekahan dulur-dulur urang abe urang jaga di akhirat babarengan menuju rahmat Allah Subhanahu wa taala yakni surga Allah melalui sedekah-sedekah urang bi barokati umil Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina Sahabi Sayyidina Rasulullah ajma'in. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika